sadaya bade mitpamikeun salah sahiji referensi liburan di Cimahi nyaeta Alam Wisata Cimahi. Cek Fatimah, cek Fatimah sama tak kenal maka tak sayang, tapi kenal hayu orang kenalan. Di paling kulon, abdi saderek kelas Bela Wijaya di kelas 8B, abdi saderek kantor Pahida Panitan di kelas 8B, Abdi saderek Kapan Kurniawan di 8B. abdi saderek Alia Zara di kelas 8B, abdi saderek Najwa Fauzia Firdaus di kelas 8B. Ayeuna urang sasaraya bade ngulilingan tempat nu aya di dieu. Jadi ieu tempat teh aya di daerah Cimahi nu tepatna di Jalan Kolonel Masturi nomor 157 Cipageran Cimahi Utara Kota Cimahi Jawa Barat. Jadi orang bade ngaliwatan jembatan di nu aya di kolam Soang. Nah, dadah Najwa. Sini, Adi di sini. Semangat. Dadah Najwa. Dadah. Awas hati. Najwa itu Soang di depan. Soang mudah-mudahan sini. Kade. Ya Allah. Topan. Tiga. Dadah. Hati-hati depan. Dadah Bapak, hati-hati. Awas. Cuma satu papan ya. Oh, yang deg-degan ya. Aku juga deg-degan. Wow. Udah. Mau digoyang-goyang nggak Topan? Balik lagi aja. Terus kalau balik lagi Halo. Ayo. Urut apaan? Lari Pan. Lari. Enggak deh. Jatuh yo. Paling 2 meter. Wassalam Topan. Dadah. Berdoa jangan lupa. Dadah Topan. Dadah. Awas jatuh. Kan Andri udah. iya Topan. Wassalam Topan.
Mal topan palingan 2 meter. Itunya bawahnya yang goyah-goyah tuh biar goyah. Jangan dikasih. Jangan bisa jatuh, karunya bisa jatuh. Jadi kalau jatuh Iya. terus Topan mulai terkejut guys. Iya, Ingin nyoba tapi takut. Hampir sampai dan gini dulu pan, gini dulu. Dadah dulu teman. Jadi Sanggeus di kawan soan teh di AWC teh aya pangulinan barudak jeung tempat kan foto-foto. Di iya tantangan nggak membala-bala jeung gehun nu aya cengekan. Mun nu meunang sabari peureum jeung ngacak. Mun menang nu aya cengekan akan TOD. Let's go. tutup mata itu. Tutup mata, matanya tutup mata ya. Hiji, dua, tilu. Mana? Buka mata. Tuh, Ji. Iya, aku udah buka. Sabari peureum. Enggak dapat. Tahu enggak dapat. Kudu dibeakeun. Aya cengekan ya. Beakeun. Nu aya cengekan menang TOD. aku dapat. Aku enggak. Gila. Rek nu kagegel atau teu cacan kagegel kudu ngilet TOD nah. Aku dapat. Yeay, menang. Ada cengengan. Tulis beh, ya. Menang 1 poin. Menang 1 poin. Nu selamat. Tulis. Ya. Aku aja sana. Makan. Udah dimakan. Mam. Aku enggak bisa. Mam. Satuin Mam. aja ya. Mam. Dilipat ya. Iya. Ya, Naon ieu teh? Jadi kumaha TOD-na? Jujur tantangan. Jujur. Sok jujur. Naon pertanyaan? Jeung jumlah mantan aya sabaraha? Jumlah. Sebutkeun ngaranna hiji-hiji. Rifki. Jajang. Abdul. Kamda. Ada Selanjutnya. Salsa. tantangan jujur. Jujur aja. Jujur. Astagfirullah, dosa lebih baik. Dosa lebih baik. Nama bapak. Nama lengkap. Allah. Nama Pak Nandang Purnomo. Tika Wijayanti. Selanjutnya Latifah. Jujur Tantangan. Oke. Tantangan. Babari. Tantangan nama. Tantangan naon? Tantanganna kan di dieu luas. Ti dieu mutaran dieu, tapi lempangna kudu getak-gitak. Jujur. Wah, itu bisa. Mun asma di jalan kumaha? Tenan naon? Aisyah ya kalau. Joget aja we, joget. Di situ yang Sasaung we. Oke, enggak setuju. Mendingan ada cengek demi Allah. Jujur. 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 Pernah ditikung atau henteu?
Nggak usah disebutin kan orangnya mah. Disebutin aja. Sebutin we tapi disensor. Jadi abdi teh pernah ditikung. Kusaha? Aduh capek, Gus, balik. Wae di kelompok arurang hapunten jeung aya kalepatan tong hilap, like, comment, dan subscribe. 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 Dadah.